Ih, ini kacida pisangnya pilaun teh. Kapanan manehna teh raja, tapi naha teu patuh ka Gusti. Cimot, kunaon Cimot? Kunaon akan Ieu geura teh. Yuk, kan abi teh nuju nonton video Firaun. Meni keuheuh. Kan kieu. Abi teh kan nonton anu Musa sareng Harun anu sumping ka raja. Terus bangsa Israel dibebaskeun. Tapi rajana teh gemasihan geura. Oh gitu. Ih, meni kesel abi mah da. Atuh tapi tong ambekan eta rerencana nu di imah. Cimot. Ini eranya. Tah, kudu bungahnya ayeuna mah. Urang bade neraskeun caritana eta nu ditonton ku Cimot. Nya, langkung resep tetehan nyarias. Nyarita tuh. Ayo, murang kali nu di bumi oge kadah siap, kadah cali. Urang ngadangukeun carita ieu nya. Siap, Cimot oge siap? Siap. Tah, gitu. Tadi caritana Cimot tapi ka mana? Dugikeun ka kapi Musa sareng si Haruna diusir. Oh, tuh tah. Caritana teh kieu. Cimot emut teu upami Musa sareng Harun teh di sauran ku Gusti. Emut. Tah, saatos eta Musa sareng Harun teh jalma pilihan Gusti anu taat. Mohon anu dipilih ku Gusti. Anu dipilih ku Gusti leres pisan. Tak maranehna dititah ku Gusti yang harapan Raja Mesir nyaeta Firaun. Tah maranehna kedah menta ka Firaun supados bangsa Israel teh dibebaskeun ti tanah Mesir. Nya eta teh meni dugikeun ka Musa sareng Harun teh meni ngajerit ka Gusti nyungkeun tulung. Leres pisan eta teh kusabab Firaunna teu nurut, teu taat ka pangandika Gusti. Abi mah. Oh, gitu. Sabar. Tah, saatos eta Gusti maparin oge ka Musa sareng ka Harun. Yen maranehna kadah ngalaksanakeun sagala rupi anu diparentahkeun ka Gusti jeung ngabere eta kabeh ka Firaun. Oh, saurna teh cenah abi teh tadi teh ngaos. Saurna teh ku Gusti teh dipasihan mamala teh naon? Eta mamala teh hukuman atawa tulah janten upami Firaun teu nurut bangsa Israel bade dihukum. Oh, gitu. Mamala nu kahiji sabab Firaun teu nurut ka pangandika Gusti, mamala kahiji teh cai di wadungan Nil janten sabeureum getih. Atuh, dia biasa diangge. Leres pisan eta cai teh bau ongkong. Buhanyir. Biasa diangge leres pisan. Tah, eta teh teu nyieun Firaun jadi nurut. Manehna tetep Masih badagong kan? laras, masih badagong, masih teu daek ngadangu parentah Gusti ngabebaskeun bangsa Israel. Nepi ka Cimot aya 10 mamalana. Aduh, nepi ka 10. Seueur. Laras komo nu ka 10 mah nya eta mamala teh dikasieun. Ih, kasieun kumaha teh? Tah di mamala nu ka 10 eta Gusti bade marentahkeun sagala budak cikal eta teh diparehan. Oh, kira. Maksud teteh teh budak tikana di kerajaan Firaun. Leres. Nah, bangsa Israel teh tos diwartosan ku Gusti upami maranehna mencit hiji domba, teras si domba eta teh getihna dicokot, teras di naonnya ngaranna dioleskeun kana pantona. Oh, dicirian leres. Jadi bangsa Israel mah dicirian ku getih domba eta. Teras dagingna
diasakan di mama ku roti anu teu nganggo ragi. Tah eta teh Tos kitu teh kapukeun teu si raja teh. nah eta teh nyieun Raja Firaun kapok manehna nitah Musa jeung bangsa Israel eta indit di tanah Mesir. Jadi raja teh sieunun atos kapok. Dan dibebaskeun. Heeh, tapi cimot, tapi barudak ieu teh Firaun tetep boga upaya supados eta bangsa Israel teh teu arindit. Ih, meni anggernya. Jadi bangsa Firaun nitah sagala kareta kuda jeung prajurit-prajuritna nangkep deui eta bangsa Israel anu tos indit. Terus katarewak deui teh teh. Tah maranehna hampir katarewak. Tapi cimot kudu emot. Rancangan Gusti teh rancangan anu endah. Sae. Manehna tos mudak nepi ka naonnya sisi laut. Nepi ka sisi laut. Tapi ku Gusti teh dibantuan Gusti teh terus nyieun eta laut kabagi dua. Jadi bulah gitu. Jadi belah leres eta Puji Gusti atunya. leres. Gusti teh leres-leres paring kasalamatan ke bangsa Israel. Leres tah janten maranehna tiasa mentas di laut eta. Terus prajuritna orang Mesirnya kumaha? tah prajuritna masih keneh ngarudag eta bangsa Israel nepi Ih, ka atuh kaberik deui teteh mah. nah tapi saatos seluruh bangsa Israel mentas eta cai laut teh dibiurkeun deui jadi nutup deui leres. Tah eta caritana bangsa Israel maranehna tiasa salamet di tanah Mesir cimot. Oh gitu. Hatur nuhun teteh. Caritana mending saya pisan. Tah. Enjing nyarita deui nya ka Cimot. Oh mangga atuh. Kayaknya si Cimot ngajakan rencangan di bumi. Ayo mangga atuh. Tapi ayeuna nepi ka dieu heula nya. Orang lanjutkeun deui. Kayaknya Enjing urang sambung deui caritananya sareng Cimot sareng Teteh Ila. Dadah.